Woi, Tos di mana? sama ngesti dokter Omen. Tos naon mana ti dokter? Cek dokter Omen tuh orang teh cenah kena kolesterol mah. Ah, parah anjing. Kolesterol gitu mah ulah nginum susu, Le. Oh, udah orang getara minum susu mah, Mak. Paling ge nyabak jeung ngenyot osok urang. Sarua anjing eta teh. Ngenyot jeung eta teh. Kok dicabak heula? Kok di sia heula belalegu gede pasien teh. Goblok pisan. Goblok kita. Mak, Naon, Le? kebeneran mah euy. Urang teh mah perwakilan ti Karang Taruna mah euy. Aya naon kitu? Di haturan lingi sabada isa engke mah. Erek aya naon? Erek aya pencolokan RT anyar. Ah, kesudi aing mah, Le. Licik sorangan era teh. Dik sorangan kumari Mak. Ari manehna ku aing hayang dicolok. Ari giliran aing hayang dicolok ku manehna. Ngomul tah si anjing teh. Mak, cing mikir tepan mah boga salaki atuh. Ari sia kudu apa, Bre? Kan salaki aing teh leuleus, tidak berdaya. Colok ku aing tuh Mak. Anjing. Goblok. Marah goblok. Mak, Naon? pan mati awewe atuh Mak. Heuh naon kitu awewe aing teh? Awewe mah kudu nulung kana butuh, nalang kana susah cek paribasana. Heueuh nah memangna naon kitu? Pan mati boga gunung kembar atuh Mak. Heueuh terus? Bukakeun atuh Mak. Hitung-hitung tempat wisata, siapa kan harus Mak. Aing teh disangka ku sia teh awewe naon anjing. Da aing teh lagi kuplong sia teh. Anjing, Sia ngode ka aing teh ngarekan teuing sia teh. Inget sia. anjing mah. Goblok kita. Le, Naon? ari sia pernah cinta ka awewe? Ya pernah tuh Mak. Urang mah pernah bogoh ka hiji awe sedalam lautan mah euy. Heuh terus kumaha atuh ayeuna? Hanya orang mundur atuh Mak. Nah sia make mundur. Aing bisa ngojay Mak sing dikelebak. Sia mah semen goblok lalaki-lalaki. Lain cemen Mak, cinta sih cinta Mak. Aing kudu taruhannya nyawa mah kehelaanan aing teh. Di mana anjing letak kepercayaan anak ka awewe lalaki kitu patut? Oh, goblok. Udah aku mati Mak. Sia otak di mana anjing? Nadeng ku. Palingan atuh sia otak. Hai otak, menang aing curhat cing maneh. Ya menang atuh Mak, saya teh kacing sawae. Oh, aing dibejakeun mah aing teh regreg deket cing maneh teh. Maksud jarak gerak mah goblok. Jadi deket cing maneh mah masa depan aing teh rada cerah. Nah, bisa cerah kitu aing maneh. Sabab panturan matahari teh mantul ka nu sirah maneh. Brai, caang anjing gregreg aing teh. Goblok, sia mah sira aing dianggap kaca goblok. Kai, botak goblok. Naon? Aing dek curhat ka maneh meunang teu. Nya mana tuh sia teh kacing sawae sor curhat mah. Aing mah samanyak deket jeung maneh. Asa naon? Hai botak. Naon? Aing dek curhat meunang teu. Nya menang atuh Mak, kacing sawae. Aing mah samanyak deket jeung maneh asa reugeg botak. Gerak kumaha sih dah Mak? Cerah anjing aing teh ieu teh. Naon cerah teh? Hai tak. Naon? Aing dek Curhat. burit goblok. Sakali deui geus mah tong jadi. Hai botak. Naon? Aing ada curhat meunang teu. Nya menang atuh rek curhat mah kacing sawae. Aing semenjak deket jeung maneh jadi cerah hirup aing. Regreg. Geus, bisa. Jadi membelikan goblok. Siapa membelikan? Aku mau walaupun hidup seadanya. Waduk anjing, duit mangere manyun teh salaki goblok. Naon sih anjing aing mah nyanyi. Anjing. Goblok. Le, Naon? cing mangeusiankeun kuota aing le. Awewe mah licik sorangan. Licik sorangan kumaha le? Aing maneh. Ari lalaki ganteng dijieun status sia mah. Ari aing goreng patut kieu pentaan kuota anjing. Itulah le awewe. Istri itulah anu lalaki goreng patut dijieun kekeset. Mau anjing. Ayo masih siap.
goblok, jangan parah goblok. Geus ah.